Bray, zaman ayeuna mah lalaki dilarang miskin. Sedikit kasar, sedikit bikin sakit hati, tapi emang eta faktana Bray. Aing ngalaman sorangan. Karena kunaon? Karena ketika laki-laki miskin atau tidak memiliki sesuatu hal yang berharga, bakal dianggap hama, bakal dianggap kacung ku kabeh jelema, bahkan ku keluarga ku jin-jin pun sekalian gitu. Tapi sebaliknya, ketika marane bener-bener berhasil, ketika marane bener-bener bisa, anjing bora jelema jin ge nyarampeurkeun maneh. Maksud dari omongan aing hayang marane geus heup ulah carita tujuan maneh, ulah ngomong ka batur maneh rek kumaha, rek di mana, kumaha jadina. Karena batur moal peduli jeung proses maneh, nu batur peduli cuman ketika maneh berhasil na unggul. Percaya ka aing, ketika maneh berhasil finally nepi puncak eta, anjing bora jelema jin ge ngaku dulur. Well,